Hai sahabat budaya, Sampurasun. Sebentar lagi Abah Dadang akan ngadongeng untuk kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan centang gambar loncengnya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Warna Loka 9. Keep watching and always be happy. Abah Dadang ngadongeng. Dongeng di lemburan, dongeng keur hiburan, carita dongeng baheula, carita dongeng baheula, bacaeun urang ayeuna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat budaya sarta incu-incu Abah tepang deui sareng Abah Dadang kiwari Abah Dadang baris ngadongeng dina judul Maok Cabe. Abah Dadang ngadongeng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 7 kali maca astagfirullahaladzim. Kukus ngulun kamangu kasang rumuh. Nada agungnya paralu, nada jemar pangampura kasadayana. Ka inung anu ka bapa anu ngayuga, ka inung anu teu nganu ka bapa nu teu ngayuga, ka eyang Adam eyang Hawa, ka Gusti nu Maha Suci, ka Gusti nu Maha Widi nu kagungan usik malik sadayana. Sumangga urang nyucuk catur nu kapungkur, mapai carita baheula. Urang tina dapuranana, urang pedar tina akarna, urang nyaritakeun carita dicaritakeun deui, dongeng didongengkeun deui, urang nyaritakeun salampahna sacarana sanagarana bacaeun urang ayeuna. Di tengah leuweung di sisi Citarum dina wanci isuk-isuk aya 2 makhluk anu keur babadamian, daya sanes iwati sakadang kuya jeung sakadang monyet anu paheut ti kamarina geus babadamian asak rek ngadon maok cabe bogana patan anu ngebona di sisi pileuweungan di pahumaan. Gancangna carita maranehanana ting araleut duaan, mapai jalan satapak, pangrasana rek ngala cabe
Cek maranehna mah eta teh ngalacabe padahal marek mau kitu kaayaanana. Teu kacatur di jalana. Anyog kasih si huma breh katingali. Kebon cabe saplak-aplak. Puguh cabena keur meujeuhna. Alaeun keur meujeuhna hejo ngemplo aya nu bareureum oge geus arasak. Sarta eta kebon teh dipager. Cek sakadang kuya tuh sakadang monyet. Aya tah cabe teh geus keur meujeuhna eta teh cenah alaeun tapi dipager. Pager mah babari atuh cenah dudut we 2-3 mah keur moncor urang. Heuh tapi kade cek sakadang kuya anu dibadamikeun kamari teh kade maneh mah sok geruh sok ribut sabab cabe nu beureum teh lada. Moal ngadahar nu beureum rek nu hejo we anu ngarora keneh ngarah teu lada. Tapi inget lamun ke urang panggih jeung bahaya kapanggih ku Bapak Tani urang kudu dikelek ku maneh bawa lumpat heug alungkeun ka leuwih nya heug cenah lah. Cek sakadang monyet bangun teu sabar bari ngadudutan pagar bus we ka jero. Aya nikmat cacareuhakan sakadang kuya jeung sakadang monyet suka bunga gogonyakan bari cacamuilan ngadahar cabe patani. Lila-lila monyet teu tahan anu tadina perjanjian nu ngora wungkul monyet oge kabita ku beureumna. Pirajeunan karewek ngarah hiji dicarek ku sakadang kuya teh kade lada jeung teu bisa tarik nyaritana sabab nyaho di sisi eta kebon aya saung bogana patani sarta patanina oge keur aya memang keur tunggu da sok aya nu ngaganggu sok aya nu maokan cabena. Nah ari kerewek ari gerowok teh sakadang monyet suhah lata-lata suhah lata-lata suhah lata-lata bari ajrag-ajragan anu antukna patani ngorejat. Di jero saung tumpat tempo sabab ngareungeun aya nu ribut barang disidik-sidik tetela digoreng aya sakadang monyet jeung sakadang kuya keur ngadaran cabe atuh patani amek sarta digebah dibetak hoyah beunang sia eta geuning nu sok maok cabe ngeunah we geuning hamana teh monyet jeung kuya ningali patani siga kitu gajreng sakadang monyet kabur poho ka babaturan sorangan cul sakadang kuya tinggalin tantutna karewek ku patani beunang patani bari amek bari jeung atoh tetela geuning hama cabe teh geuningan kuya ari panya teh makhluk anu lain ceuk patani. Sakadang kuya kabandang ku patani sahabat budaya sarta incu-incu eyang incu-incu abah sakadang kuya dikelek ku patani dibawa ka lembur sarta di kandangan
sabab isukna rek dipencit sakadang kuya teh. Cek sakadang cek bapak tani teh. Pentingna sakadang kuya ceurik we di jero kandang teh. Ti kajauhan kareungeut aya nu gogorobasan sing horeng monyet teh meureun melangeun geus peuting mah geus poek tumpat tempo nyampeurkeun deui jejengkean jeleng terus ngadeukeutan kandang nyaho aya monyet ti anggangna keneh kuya teh geus ngelak ngadon ngawi ieu ngawihna teh euy rek dikawinkeun ka anak patani anu geulis beuki deukeut sakadang monyet asa gumesot nah cenah sakadang kuya kakawihanana kitu bangun nu senang euy rek dikawinkeun ka anak patani anu geulis sakadang monyet akhirna anyok sakadang kuya naon maneh mah jiga anu bungah beunang ku patani teh nyeta heueuh keur bungah uing teh sabab isukan rek dikawinkeun ka anak patani anu geulis cek monyet dangarana ge monyet ari monyet basifatna sarakah sok hayang nyaho geus we atuh ayeuna mah tukeuran uing we nu asup kana kandang maneh ke dialungkeun ka leuwih kuya teu panjang mikir sok atuh ari kitu mah kandang dibukakeun kuya kaluar karewek ku sakadang monyet kuya dipangku dikelek piur lumpat ka sisi leuweung lung dialungkeun sok aya ti dieu ka leuwih geus deukeut sakadang kuya sok maneh geura lumpat uing mah rek balik deui rek asup di ka kandang sok atuh kade cek sakadang kuya heuh kade besi ulah geruh besi kapanggih ku patani moal paling panggih ge isukan cek sakadang monyet gancangna carita isuk-isuk si nyai teh nempo ka kandang gogoroan ka bapana pak eueuh cenah kuya teh mangka itu cai geus digolakeun keur ngaleobna pan rek dipencit lain kuya teh ngareungeuh kitu gebeg teh sakadang monyet ruas bari amek ka sakadang kuya teu beres cenah eta sakadang kuya ngabohong ka uing majarkeun teh rek dikawinkeun ka nu geulis anak patani sing horeng erek dipencit ningan ngareungeuh kitu sakadang monyet boga akal manehna goler we papaehan atus si nyai anak patani teh ngagorowok deui pak kuya teh eueuh kalah ka aya oge monyet oge cenah paeh ceuk si nyai teh harna cenah jadi monyet da sidik kamari mah kuya ceuk patani teh patani teh panjang mikir piceun we keun bae lah monyet banyak paeh cenah jeung da mah nyaho ngadahar daging monyet akhirna patani karawak eta monyet dialungkeun ka sisi leuweung dangarana ge monyet papaehan ari lung ai belenyeng monyet numpat nyampeurkeun kuya di tengah leuweung ari weus-weus cek sakadang kuya salamet tining sakadang monyet teu nanaon lain teu nanaon sia urang rek dipencit hampir-hampiran majarkeun teh rek dikawinkeun bohong maneh mah
hadena uing papaehan terus sepatani teh amekeun beureun uing dialungkeun kalebeng lumpat teh ka dieu tak itu tadi teh. Sahabat budaya sarta incu-incu abah tah kitu geuning lalampahan monyet anu sarakah adon maling cabe bogana patani nu akhirna hampir cilaka tungtungna monyet jeung cakadang kuya arasup deui ka leuweung sarta manehna apal jeung inget pisan moal sakali-kali deui nyieun peta anu matak ngarugikeun patani hampir we lamun dengdek ku kulinciran duanana ge tinemu jeung kacilakaan. Sahabat budaya sarta incu abah sakitu nu kapihatur carita dongeng maok cabe nu dilampahkeun ku kuya jeung monyet tak kira-kira urang mah ulah siga kitu kudu ditebihan hal-hal anu kurang hade sabab kangaranan maok tong boro cek agama cek nagara ke eta teh teu meunang sabab kaasup ngahak hak batur eta teh. Terus jangkung ke panghalang bobor sapanon carang sapakan cag dongeng urang cekapkeun duikeun ka dieu sanes waktos urang tiasa ngadongeng deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.